Oh gitu Kang. Oh si Aki boga tip. Cepat. Loh, non teh. Naon? Sampurasun euy. Oke. Sure. Bapak. Oh, itu dulu rombongan ti Astina dulu tuh. Rek nahaon Kang? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Naon ja? Ningali Pak aya tuma. Wah. Tamu gitu. Nya tamu. Ulah dibalikeun. Tamu ti mana? Jastina deh. Hah? Jastina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, waduh lamun ningali amuing. Ulah kaget euy. Ulah kaget ya winang naon amuing ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti Astina ya hang nuhun semakaturan rawuh cageus seuling Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Aduh. Cageus seuling Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat ari teh cegik. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek nyebut cedit, meureun tunggu cegik. Semahaturan rawuh sepuh nuhun. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping bot. Ti abdi ge doloy. Ngomong. Teuing aya keur disolenang kene ta enongna. Oh cicing tenang. Sareng sah loba man baktos cenah sepuh ti Angger Prabu Siyudana Raja Astina nuhun kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna mujeuh pot dan syukur euy keur kumaha parena di Lebak nah teu ngalangkung ka dinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balik bisa ngomong deh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada teh terang pare awewe na apaan pare mane gamarkeun ada gadewe Sri hah Sri apa sia Sri apa anu sok diangge kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sereh goblok si cepotnya tong dilawan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak
Ai menak mau pugu sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepangihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ni ngomong teh manya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mange barang di menak urang kana tak di punak beleguk tamato atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah hanapun sirah punuk sama ai punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling dituding teh beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak geuning mangi kareuwas sok gegebangan wae teh soang soak tamato ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh sia teh garelo anak si Semarwa nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali tah goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh awala can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali beleguk ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebug ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sarana ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih masa bangsa jeung tereup kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh dari jauh atuh begini eta bagi jalan rauh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh mani mulisit melesat yang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksud
maksud nama meresi cepot teh merenya si Tarida manuk dadali bapak Teresi dadan dali atau tamu ulah kaget cuman ulah kaget lu muni ruas dah aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh non kieu ieu mah supingan wartawan saperkara hayang pangi datang ka dieu euy sumuhun kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kejadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat nagara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek korupsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek ngakanan jelema jararahat nya hasil tatanya ti paranormal bakal negara waluya bakal salalamat syararea tapi Raja Astina kudunya kahiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kakayaan 7 paturunan moal beak enong iya enong iya sih eta nah boga sabariji sering candu kitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy datang ka dieu eta enong marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan kaibunan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeran ku harta kekayaan eta nu jadi udagan diaksaraan waya naon diaksaraan eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sing ai sok aya nu masihan artos teh sup bapak aksesoris masihan wajib pantatangga teh teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib ranginang bus nya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah nya dibawana kana ojek tah dek dibeli eta teh dia jualnya bah jangan nahal buru-buru pak abdi hayang HP rek SMS-an pak cukup halo na telepon tadu gitu nih yang nih nah ada HP maloba di jingat tape tamu euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueusian di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh teh aponya haji apo aya apo mempergi nyeupah apu tah mah aya apu mulai minantu bah umri apud tah mah hari apud mandi-mandi digebung urang teu bisa ngalawan apud ampun
ai ampun melauk leutik impun coba deui merenangkeun antap ai impun masuk dipakai ieu geuning eupan pargingan mujair lukut tama mun jauh tina impun kana lukut jauh atuh tina impun kana ampun deui alah ramai aduh mangga seunah make jeung kedah ditukeran sagala nu ha dibikan ih demi katang terman nagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi mangga ikhlas soleh geuning si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah jeung teh cedit geuning eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh ka bina-bina heuh syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit teu kedah nah jauh di jugjug anggang di teang hawa tos teuing proyogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun sim kuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda dah ngomong hiji-hiji nah ada di aksaraan MU bade dibuka punya ada izin lain nama ke izin bisi ngoceak dari paku teh dipaku hor tina naon bahana si Semar tina kai albasiah nah teh alah ampun bilih ieu mah bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ieu enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba teu cinggala lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh kula dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu lin ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin oh beureun jadi ya teribikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger Citra Yuda bawa ka jauh bagja nu kaya papadana penasti kersayang tumampara ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngablesat ka awang-awang loh dulu itu nah amuing nah ya entong nah saya teh koplok sakina teh ridho mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan ka aing rek ngaguna-guna dek ngadu ilmu ka aing tejo loba Kurawa teh sia belajar 100 Kurawa teh apal hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyao meureun teu ridho eta mah nya teu ridho teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridho mah
sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dicu dipaeh Aswata mah cenah ka dieu Aswata mah cenah ka dieu hei keluar 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 aya uluh tuh manusia kolot eta didengkek nepi ka hare-hare pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong jauh ka jahanam teh di mana belana kalau jadi bapak mana letakna ka nyaah teh aya nyarita kawasnu heueuh rek bela rek kanu jadi kolot aya buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula panasan pandalenge teh mikir lain heuleu aduh ngomong soal agama sia ngejedog bae ya Pak tulungan aing ya modal udah iya tolong aing modal sejurik iya woi modal sia halo woi lancep aing jalungkeun tulungan nah ya kejadian jadi kieu ya jadi ngalah tolong itu makanan waras waluja sageur eta polisi kita sinten Eli geuning Hai akah hirup demi Allah euy hari sileung euy naon hari sileung nyeta kuring mah pae hayang nyari sia dewa hayang aladina kapsul ini umur udah wah malaikat lah malaikat waduh tinggali dola aya budak ngora euy walu Gusti lain ieu jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya turunan babah juga turunan babah euy kasep teu jeung sipit teh babah mana babah Cirebon kunaon sampean rag-rag bieu ka dieu nepi ka teh elina dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot dikersakeun mangitna abdi teh kudu panjang umur bulan ade saha teh aden teh asa asing di lemur lima aden teh ngaran kaula sumu Jaya Sakti suruh ketantungan Jaya Sakti Jaya teh 27 jeung 8 dola 27 jeung 8 sabiji 35 jeung 7 35 jeung 7 42 nya ayo 4 jeung 2 genep jeung 11
gitu bro jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot opat cokot opat 17 tinggal 13 cokot teh 10 cokot 10 tinggal 3 tatiluan itu dewek si lain kadinya apa ya naon maksudna nya nya teh teuing ka yang medalieur itu nuhun atuh kula dah di mana linggih deh kaula anu mawi kaula teh ieu teh tihor manihor hor teh 5 manihor teh 14 5 jeung 14 ya seberiji anggeus gandeng oh 5 jeung 14 teh gandeng alah bade kaula teh bade nepangan Bapak Semar bade nepangan Bapak Semar uluh nakacan uninga naon maot aduh ieu teh kumaha kawas lain kakolot teh cicing tong pipilun kana urusan politik cicing moal ngarti jeung Bapak Semar teh maot lan iraha abdi ge teh kantos terang duka tahun sabaraha duka tahun Masehi duka tahun Mas Jono jadi saliraga teh apa henteu kan aduh dedeuh teuing eta Semar ai Semar mah aya keneh kumaha itu ngomong teh nya ngomong dalam hitut kumaha pan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar mah meureun aki dewek si eta mah ai bener teuing kudu kitu nyarita hukum lamun nyaritakeun hukum lamun panjang tong wani neugdeug mun pondok tong wani nyambung ngadek kudu sacekna nila saprasna nya cek nyana lain cek lainna rek abdi sek beuneur akan tah kitu wong tua gawe wetan wong akeh pada kelingan nya datara nyambung sia teh mah kaituna mah dupis salira teh saha abdi teh putra Semar jadi Semar mah aya keneh aya aduh nah atuh jadi nu maot mah Bapak Semar nya kaula salah nu masalah udah sameunang nah dengekeun nu ngarti mah kitu IQ na tinggi budak ieu oh bisa jadi nya geus sok ge budak pariksa ka laboratorium pogo dah hamil teh saha kakasih teh abdi nah tak cari uningan karena abdi Michael Jackson abdi penyanyi teh ieu mah penyanyi sama ai itu kayak Dija mana we Arab sia teh mah ieu ai manehna hayang Michael Jackson ka aing Dija nya urang mana di jate BE tukang Cianjuran itu kaleresan pisan atul upami leres salira putrana Bapak Semar mah danes injuna oh nya putrana Semar nyuhun kaula teh bade dedeheus maksudna aya nu bade ditaroskeun ku kaula dulu saya tuh bulan maksud nabisan mah bade aya ditaroskeun nuhun ulah nu mawi anu teh duka kumaha nasibna Semar teh bulan nah pada deungulan pada ngepung bulan nah bangsat panjenengan coba kasih ka kolot aya tamu di Astina sarombongan maksudna teu pira nyuhunkeun enong
ai enong teh pasih kunjuk bersat teh kabawa angin naon teh enong teh nepi ka teh penak deui pajar abdi pedit doreng aya tinakan anarkis ular imah dieuneuk-euneuk nepi ka runtuh keur mareyon eta masjid nu lebar masjid karek menang nyieun abdi can dikentengan-kentengan acan kanton pasang bata bata di karek tilu siki kita ke panimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap maksa minta naon minta enong aya enong na teh wah ngacelang duka ka mana pajarkeun di heureuyang ku abdi atuh kunaon diantep boga bapa disiksa kitu apa dialungkeun rag-rag di dieu tah ieu teh bade ka ditu deui abdi teh yuk jeung kaula tuman manusia nu model kitu alah nuhun atuh Aden di mana eta bali di jungla nanti heula kapal idinya dibja sakedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu ge da lega alibir budak mah oh heueuh simkuring atuh tinggal poho beureun mah teh persisnya Mickey Mouse ada nu sasauranana abdi nu neungeulanna sok kabina-bina teuing sia teh aya marokana aing geus sieun tuman sia aduh nu puas mah wadena puasa Kang mau balik nuhun den wa aya Aden mengeun lu moal aman den kumaha mah seneng duren oh sok mes ya ratu da abdi buki sugan terek mere nawaran teh ih hayang menuju syubuh we tuh udah ampun satria aja cepot lah sok papatahan patahan ka di jalan itu bener suga deui hisab sekali-kali mah naon cepot ya promo aja ya promo mah di pintu si eta tara balik ya rombongan maneh teh kumaha maneh da kepala da silaing dununganana kumaha cepot kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah yang sapribadieun eta sapribadieun si lain we atuh kumaha cepot aja bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah tah urang nyokot ceuk falsafah bisa negara waluya tapi nyaeta raja teh kudu nyekel enong ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon kosong cing atuh balikeun kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih kararosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu wadah pararinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu ungkul ai nafsu somata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal
tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teukeur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang erang geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi mau adik kumaha deui jabat moal kuring lain pendendam jiwana lain pembunuh masih di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui sing era ku baju bodas sok itu mau adik kumaha mau teu sangka mana teh soleh teu sangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureum ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor cik itu kana mah muli maju jalan gerak wah gilo jadi bisa ngaluhur wibawa jeung homara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan ai kitu mah nya disebut paneta dari peurepan ti tukangeun atuh diomongkeun baturna kalakuan teh cepot saha ulah kaget ieu kula ti sawarga bapak ya aya papayung ti sawarga aya batar guru mana ya ilmu kolot baheula nya euy lalapas akang tapi kalau lemes kitu paingan bapak sok kadenge we aya dikir ya latifah kitu heh teuing anu dagang kangkung teh Mang Latif atuh teh mah lemes mahal lemes ya holik sok itu gitu ih bapak mah ya latifah ya holik lain holik holik ai holik mah di mana sileng ngaheurinan holik tong dirinya halik tama atuh ai halik mah hayu tuturkeun tong loba heureuy maneh urang ka sawarga maniloka dina wujud kaula aya bapa maneh dina wujud kaula aya mang maneh heuh sok atuh teu sangka bapak bisa ngahiji dola dupi aden teh anu salarasna teh saha engke ge bakanya hayu urang sami nu mampah ka sawarga mariloka tutur ayo dek melu ka sawarga moal oleh-oleh dinya sawarga teh deukeut Bancoy nya geuning aya papa nama toko Panama eta teh Panama Carios ieu batara kala di kalaton bale marcukona saha eta sampurasun
aya tamu di luar sudah hadir ya hadir Sampurasun Rampes naon dulu ayah kasihan bunga-bunga dari dalam manusia dengan tatabuhan kieu tatabuhan tereh narima amplop aduh lagu bentrong petit lagu bayangan Satria kula sapaharane ngaran kaula Trijaya Sakti aya tak abdi gorengan teri menit nyari sia oh pandai sia pada geuleuh ka aing ewa banyak kan nyari maksud tujuan kaula gerak turun tina kerajaan ya kudu dipilih ku rakyat belajar jigek gue belanjang jigek teh kudu aya pemilihan umum ieu mah sistem kerajaan sanajan raja deuleu tetep lembaga nu pangluhurna mah rakyat sanajan raja nasi lain lamun eueuh rakyat rek mimpin cucungu aje nu leutik teh euy belajar jigek lain zaman kolonial teh mikir sia teh dihakan sia ku aing sia ku aing ngeulakeun wani akang dicacak sia eta wanian jelema wah penek-penek tapi wani sering gilang PTK nya geleutik aya loba mah deuleu eleh sia teh da elehna sia teh kudu leutik sok aya aya kabudayan sok tulang setum coba eta setum tulangan abong nu gelo kaula Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala kurang ajar dorakati kolot sia teh kala naon sia dorakati kolot wah sia lamun kitu carana aring tong maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia hakan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay sia disangka cikur ku aing naon sia cikur teu nyambung goblok cikur mah deuleu perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur leguk abang buta tuh akang na bawa ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur cu teh mah cukur cukur mah kue nu buleud cucur nah sia teh cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan bujur teh mah bujur abang buta atuh dengan nyumuk eta mah ulur-ulur coba gerak keluar Batara Kala ayo ayangnya tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen urang patutunggalan anjeun jeung kaula bener tega lara tega pati dor ditunggu ya siapa mantan ayo kan jengungkeun aing jantan anak buah anak film urang patutunggalan sajeung aing ya bina-bina teuing sia teh ulah hayang kana caekek cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek
cemerut saya gedenya tuh ya kurang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka silih ka silih heula ka dewek heula ka silih jadi perang mental dor saha nu gede ambek di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pege ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong sulametan leheung lamun bogoh ka budak orang pada sia teh ka nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus ai kabeuki nu umum batur masangu dari timuning Allah beri bebeakan naon timuning dicoe ku simut naon ngeunahna teu ka pancing teu kata mah sia teh bau sungut teu ka pancing sajabat teh bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge seuing tadi teh paingan anjing paingan teh ambek atuh paingan teh ambek na ceulina dicocokan si goblok daguan deu nek nutupan ceuli bener ngarulik dan ya sok maneheun ka aing ngahina si gelo non si gelo nabi teh jadi tetapan ajeng ngabekok sia eleh ngabekok sia teh goblok eleh amek eleh tapi aing eleh euy pinter aduh tobat teh budak di mana wawanianan dola Bandung budak teh eta teh sumuhun aduh bener teh wanianan usahana teh sok memersihkeun cai sok dewa cenah ngajajar nonton uluh nya ceuk aing oge jadi kantong kresek tah ieu teh simul Pak Haji Ali muga cing ngartos ieu kantong kosong teh eusian alah ampun Gusti bu itu eno simul tidak kekosongan jiwa tapi anu bersih ya subhanallah teh ya geura ange kurang sadayana geuning ku hal sakitu hapunten kulan tina sarupiah kalepatan ageng semunten alit ka sadayana yo amin ieu mah nyangakeun manawi janten hiburan da urang teh geuning di dunya teh perlu hiburan heuh laras tah ku kituna muga-muga sakali deui tina langkung sareng kirangna mah muga we ulah kirang